Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kuleter resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas Sumarno sampai hebat ya menggonon ya lah iyalah nah iya lalu jadi tanya ditaken wari gagah Habib Bahar mendem Habib Rizik tuh tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana kukula dicaritakeun kurang dia seperti iyalah negara urang kos kieu negara urang ulah ngomong-ngomong Quran sih ya ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadekna sia sing jebeg sia tapi sia ngomong-ngomong ndek nerap-nerapkeun di negara awas ya digantung sia ku aing nah kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu kajeun kena wanian sacablakna subut sia presiden menteri gubernur bupati RAP atuh kajeun masalah jasa masalah sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu sek tapi engke sakedeung deui di jero kuburan mulai kapanggih nyana nanya ka malaikat ieu na bodem jangan bodem saha siapa lagi pala lu sakedeung deui kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara Habib Bahar can aya nongol Habib Rizik can bisa balik tuh masalah ieu keur dongeng doang aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik ulah dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus sia kageteun nya aya nu ngomong ka kula ieu cenah teh Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan sia nu kudu dikarunyaan emang nya nama pugu perjuangan jelas berjuang adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun deh sia nya na jelas sanajan maot ge di penjara sorga Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga ai sia kamari ayo berjuang naon deh milih ge ku engke nyahoan deh men kudu umbae edan meureun maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun di sidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot cenah di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas ka urusanna saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak siap Pendi maju naon nu kudu diperjuangkeun kamari pangan neraka ji urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah mun di sidang nya nama tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat ayo cek malaikat Ridwan ini adalah kekasihku langsung surga sia eta aduh tuh kan secara kasat mata hina tapi di mata Allah Masya Allah bari makan aya relawan Jokowi relawan Prabowo masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara ieu mah tapi relawan perang negara Masya Allah paharam
Tentara mah jelas aya gaji, polisi jelas aya gaji. Ieu mah tentara lain, polisi lain, tapi milu perang jihad fisabilillah. Cara FPI teh sabilillah. Maksudna naon? Maksudna gerakanana aya nu mayar teh aya nu eta di nagara teu malah rek dibubarkeun. HTI rek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab celah HTI kan menyalahi masa nek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh, terus lamun teu heueuh nek nyeun khalifah we kara. FPI naon kesalahan make dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanna? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mantap kula mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun, nu jelas perjuanganana henteu. Berarti kan kuari Islam teh keur terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kula mangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon henteu. Ngan mengamati doang jaheu eta FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kamari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Ini kubahas ieu lalakuan. Gitulah. Haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z jadi O. Kitu mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kos kitu. Henteu pugu ranah politik mah tuh. Nah, seperti kuari sabaraha nu mendem naon kesalahanana ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus gede bae. Lamun diasup ka ranah politik, mau tidak mau cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal kita asup karena politik seperti eta. Wali kiai asup karena politik moal jauh ti eta diomongkeun, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik garana ge. Tah, ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkeun, aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna. Ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inada teu percaya angas inkar atawa i'tiqadan nekadkeun tah eta ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal
dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min dzalik. Numan takfaman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Tak sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa tu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antat sing hade. Heuy, jasana can nyorang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Rasul teh geus murtad kos kitu. Murtad. Aw nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas manu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta beungeus. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat. Disate. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun tepugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha. Oh dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema. Ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia deh. Geus urang mah kuari mah saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah.
Iya itu anak kongsiun. Muhammad anak kongsiun. Beres. Awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang. Aya jelema ngaku nabi cara di Bandung, tukang beca si Asep. Masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep. Tukang beca deh lah. Tah kafir dari jelema la nabi ba'di cekang jeung nabi teu aya deui nabi sabada kaula, sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqa mudda'iha, atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa. Duh masya Allah. Aya nu laporan ka kula Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Jadi babari orang atuh ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid teh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia teh. Sembarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad. Atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu, atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Hai, nabi urang mah lain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian kangge nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi. Di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamukta sabun autuna lurut batuha bisafail kulub. Horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate, ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali bae hayang ngaraih pangkat wali suwe hesen. Ilmu geus aya di urang, nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Bladi Tunato Kadirna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya. Geus nyaraho
dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasab. Nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah. Dalam geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Apansa, ulah aya Kijang, ulah aya Serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak, pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeng. Bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah cepet urang ka masjid. Ieu mah lain. Pas azan neulejem nyana. Okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan. Giderejaeun set ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Benundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola. Hendak neulean motor, kudu digosokan heula motor. Majikanna ka lain geus soal ke karek jam 1 cek digosokan. Beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui. Cek majikanna ka geus jam 2, dulu kebal kene sajam kene. Majikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah teranggeus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak. Nah, pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor, tah eta ngicin anu kos kitu na hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal, buang kawarah tah mah kiai tah. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Naonan kikituana tuh kan utar atur nu karitu lain hayo micenan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kumaha ge hayang teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama tuh. Usal usul
Adik nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan ngan ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu? Hayo alaga baik kayak gini indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah baik kula masuk resep jelema ngaku karomah saya kau inget tanggap ya coba kos kumaha ya karomah ayo coba kayak gini ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masya Allah cenah teterak dikadek batu gitu teterak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadele kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah kan awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti asmaul husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da nu kaluar ti asmaul husna
geus lamun eueuh nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa. Sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat. Sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas. Hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge mah fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu orang pakai bahaya ngaji ka dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa keancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad. Masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad. Ya, mata percaya kaya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi tak kiamat. Bohong sama kiamat. Murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya. Anu geus mujba ijba kana tetepna. Atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa
titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i, pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad, ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang kieu. Tuan, ulah bingung-bingung, eta mah makhluk, ya mah makhluk, jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Yai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukkeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i. Oh, ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang wah gila mana ayah belah mana itu dia mulai bejakeun ayah belah pokoknya panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran eta hadis makhluk, hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh di kieu-kieu punya wah bae Taurat di kieu-kieu punya Zabur, Injil. Nah iya nu opat eta makhluk ceknya tuh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sariri mah bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mantek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Tuan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini ceurik kon ini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok hajug wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa
jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengkeun eta guyonan setika-tika sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mah tang ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja lamun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan da cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gatuh guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaran ngalalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentak ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah yeu urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeuna teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gini Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gini teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi ieu leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu
tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu Masya Allah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya kabeh jelema naleurekeun Taurat Injil, Quran, nah iya nu opat makhluk cek nya bari kieu nya iya nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener iya nu opat makhluk cek nya make otak Masya Allah geus kiai datang deui maksud Tuhan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lalampahan ke gereja kede anteu pun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya Masya Allah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalathah kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lah gitu ngomongnya laisa adab kos itu lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah ngadaharapan korma di urang mah sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab tah mah teu percaya kudu mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae murtad lain saya tiktakan ngomong gitu sing hadeul lah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad tah kos kitu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahareun sanguna
anu liket jadi bisa dikitu-kitu sangguna tuh kan ngeunah kurang lamun parena ulah tongsan tuh itu bahaya tuh tongsan budak kori mah teu nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae biar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mah ngeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab tuh bisa make tilu kan ya ieu pemerintah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae ndek ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng numanta kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge je ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin ku aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu ditahdarkeun nanti dulu, ulah dahar-dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kok kula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana entah hampura rita kan minta hampura masya Allah mun minta hampura awas ya kuai dia telus ya kuai saya mau belajar bener bet untuk pernah terjadi tak kiai teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nya diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bong cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae janyana ge ngaragap salah tama egona doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika deui kang inda kulli salat ya tuh kumaha tama hadis masyaallah kula dijelaskeun dirad punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku teu ayo
atawa kieu gollim azbarak fa innahu sunnatun kuku potongan sunah nabi gollim azbarak sunah nabi potongan kuku pae kemis motongan kuku teh pae kemis pae Jumat eta motongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareukeut milik dareukeut bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaya saya teh moal beres pas Salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge moal untung pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi gallim azbarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunah Nabi kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunah moal aing mah moal keretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal ngeretan sanajan eta sunah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal waga henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain kira keretan eta sunah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah laaf dua ingkana sunatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeneng kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus bujma ala subutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi teu nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badan negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain? Ayo coba di zaman Pak Harto. Kos kitu di zaman Pak Harto bae geus kos kitu komo ka dieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharepkeun. Sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal lebih bagus, sabada Kuari lebih bagus, ulah diharap. Numantak maning memperbaiki diri urang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran,
Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat asal dina urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partainya aya partai kuning tai aya partai hejo dan lain sebagainya semaseri kuning tai tuh maksudna eta ndeka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan ndeka petilu nu kuari keur acak-acakan ndeka PKB nu kuari keur sakit hati ndeka PDI nu nyurudug bae apakah ndeka Golkar anu konengna koneng ketai-taian ndeka mana hayu coba sia-siakeun emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya kurikulum lagi bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi dekra rapi kumaha di luhur main jotos atuh contohan bae siku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pajar aing bener bae yes tadi negara mantak aya presiden jang melaksanakan rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya lurah pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ya ABRI luar biasa aya kitu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya jangan jang rakyat gitu supaya rakyat THS tenang tentrem anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus maksudna kan gitu supaya hararuntung anu bergerak di pertanian supaya tanina hararebat supaya hararuntung anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami wadahna cek DPR engke ku kami digodog diangsongkeun langke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg kami teu betah aya jalan teu bagus kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bae tapi jalan teu bagus kami ieu izin jadi bupati izin jadi camat diantepkeun jalan teresep kami mata jalan joret teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu tah eta Masya Allah kari tenang cek cenah rakyat kami nu ngurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nu ngurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR laporkeun ku hari hasilna teh ka pemerintah di daerah bupati di provinsi gubernur engke bakal turun keputusan anak kan ngeunaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kan ngeunaheun kan kitu tatis asana kana ceuli kana jajantung perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun prak bek kanyataanana geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis Kajati can nyorang rapi geus sabaraha tahun urang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus tarolah tambah sapira daerah ieu Tangerang Banten ka ditu hayang urang ngeunaleun be ulah ngarem ngeng
nabrak baik teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi saya nah ieu keur carita dakwah damwal qasama laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang-kahayang rakyat nu matak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pemajikan ge naik da urang kanyana jeung turunna kumaha cak pemajikan eta demokrasi sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae tuh iya mah hese ieu permasalahan teh lain lalagaan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak ngebantak polisi perlu bebek teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis jana mah di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna na'udzubillah min zalik wa min zalik tuh urang kamari nyaritakeun tentang jinayah tentang kisos anu hukum-hukumna geus dijelaskeun motif daripada pembunuhan aya anu sengaja motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana aya anu sakadar celina aya anu sakadar matana anu sakadar bibirna letahna leungeunna sukuna sirahna geus diatur ngaran-ngaranna ketika seseorang melukai kepala kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus eueuh inget hiji aja wali lamun ulangan amun bisa 10 bae balik mun teu bisa ulah balik moal barali kabeh bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung ya nu inget hiji aja dua-dua masyaallah karim tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya celi, ketika menganiaya beteng, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun, ngan kuari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna, sameme diponisnya pelaku kudu ririnci heula. Teu meunang sambarangan. Masyaallah. Urang keur lempang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake kunyana laporkeun ku hiji ka polisi
laporkan ke orangnya ada dipanggil ajunya nak kapan teu senang ya enak aja main lapor-laporin aja emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini itu saya juga gablek waduh polisi gak bingung apa itu gablek kayaknya kayak dia aja yang punya nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia ayo iya bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna adu argumentasi adu kekuatan mana nu paling kuat iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah numantak iman lain lalawara ngaji teh hese sebenarnya itu kudu diaji majalin pegawaian urang teh kudu mantak hese sebagai mau masalah nggak masalah ya mah ngarokok ngopi cek nu di luar ge teh kudu dibijan teh mah ya kali mah euker tah euker mah geus benih mati bae terus geus ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh nomor kedua pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah maka dek dicaritakeun tentang persumpahan sumpah ya Allah ya Rabbi urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ke polisi, nuku polisi dipanggil diserahkan kanu boga hukum yakni hakim sidang di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu pasila ma yad'ihi nomor kahiji syarat nomor kahiji ayu pasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'ihi karena kalakuan lukunyana di aku pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci min amdin nyaeta ngahaja khotoin kesalahan infirodin soran syirkatin babarengan panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid pelapor. Maka Ki Khalid panggil ku jaksa. Diintegrasi ditanya pertanyaan pertama ayupasila ma yad'i menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat argumentasi nu kuat aya barang buktina saksina aya maka jelaslah bahwa
Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap umat dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jago pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Oh, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jago budak kuari. Budak kuari mah teu nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di kitu naon ngaranna Magicom Kosmos batubara. Waduh. Setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid, geus tah jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi, kuatlah pelaku adalah Khalid. Nah kuari bagus jelas, tinggalkan dek diponis ya, karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan. Syarat nomor kahiji ayu pasila mayadai, merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden. Apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap umat? Apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh umat, atau memang ieu teh syibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang? Kudu dijelaskeun ku Ki Khalid, tanya ku jaksa. Lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum besi salah. Lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil. Jaga di yaumul kiamah. Wah, ujianana nu puang. Berat-berat tak jaga di yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mah engke di akhiratna sarua jeung diturihan. Diturihan ke siksaanana. Sanggeus tah diturihan maka pesotra. Engke ditendenan kadinya kunana. Aja dibelem, diturih deui, disebutna hukum picis, dikeset Kanjeng Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat. Hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh, pan embe onam dikeset teh kan paeh, embe onam dikeset teh kan munding onam kan paeh, geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset. Ku malaikat diturihan dia lain maksud ngesetnya pan siksa ya. Terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian ku bang juta-juta manusia. Kos kitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang kita akur jeung Al-Qur'anul Karim. Kos di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia, jaksa-jaksa di Indonesia, lamun nyana henteu tobat, atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat. Hirup-hirup dikeset. Teh geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak. Dikeset deui, ke diturihan, ke diterapkeun deui. Awak urang kulit urang ieu katedel saeutik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun. Masya Allah karim. Sakaratna ku Kanjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul. Kos gitulah dipencit digodot make peso mintul. Air raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes. Tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta. Asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae. Masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh.
rempan satu sisi orang butuh penegak hukum, di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum. Boro-boro urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukum ge geus kaluar ti aturan. Masyaallah, mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning moal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu, alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung teh di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget kadinya rempan biasa sih staratu disyaratkeun layu pasila ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak. Apakah memang ngahaja engkekan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi. Apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda. Apakah ngabunuhna sirka rejengan? Iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa. Masya Allah. Fa'inat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istabsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi. Lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan ku manehanana terhadap Umar, maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut. Andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci, pendek, besok mulai diadili deui. Isukna can ngajelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci, tangguhkeun deui sampai 2 hari. Istabsalahul qadi. Masya Allah. Sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan. Wakila cek sakaul may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan. Kos gitulah tentang jaksa, tentang hakim. Geus jalma lantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancing-memancingna, cara nyampaikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku, anu tatadina deuk ngaku jadi henteu. Iyalah jaksa kapinteranana. Memangnya nama kan sakola. Kan silat teh aya silat kitu leungeun awak, aya silat lidahnya nama lidah pakai silat. Mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah. Iya jadi tidak jadi iya, benar jadi salah jadi benar. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nukas karar itu, tamar rombongan keseteun malaikat tamar. Ya Allah, ya Rabbi, tah ieu nomor kahiji kudu merinci mayat da'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif. Lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja, berarti aya perencanaan. Wah, berarti menggeus luar biasa. Engke sanksina kena gedena. 1 perencanaan, 2 kesengajaanana.
nyana geus kajelaskeun gitu tinggal saksina nu kamari sanksi lamun memang motif pembunuhanana khata ieu mah kasalahan sangsina engke kumaha kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan sabaraha urang nyana babarenganana mungkin duaan, mungkin tiluan, mungkin opatan, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling bae maling beunang hiji beunang kabeh. Beunang si Edi maling besi di pabrik. Beunang sapeting aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua cicing bae? Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwir ku polisi. Nah, ayo, ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih, kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ngaku. Polisi itu bisa, nah aku berdua apa masih apa sama anak bapak yang bener lu macam-macam aja lu udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada sial polisi juga sando udah keluar dah lah yang berbahaya berat ini mau begini mah tuh aduh tak kayak garembet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngabunuh ketika nyana rejengan maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Pain atlaqo istabsalahul qadi beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji, nomor kedua wallahu a'lam.